warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a, yarfa'ullahu al-barakah minal ardi, yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi, yarfa'ullahu al-'adla minal hukami, yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradih. Pengatur waktu, penata acara, bersyukuring dihormat, wabil khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar masyarakat Kampung Bojong Sari, keluarga besar DKM Masjid Nurul Islam. Oh, ayat itu kan. Alhamdulillah kalawan izin Allah hakikatna wasilah sababiah aya pengorbanan urang sarerea, anu korban ku hartana, anu korban ku tanagana, anu korban ku pikiranana, bahkan cenah aya nu teu mikir-mikir, aya nu teu mikir-mikir. Belah mana iman? Ulah dituduhkeun ulah. Insyaallah kabeh mikirkeun, buktina dina waktuna bisa hadir sok sanajan bari girimis diguyur hujan teu mantak ngaruntuhkeun kana pateka dan iman urang, cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan singgigan di yaumil kiamah, ku ademna poe kiamah, sejukna poe kiamah, urang sing meunang ridhona Allah Subhanahu wa taala. Rizki, harta, ekonomi, usaha, bisnisna urang dieu sing leuwih diberkahkeun. Barudak urang anu keur sarakola khusus nu marasantren sing harasil ilmu anu manfaat, jadi turunan saleh solehah nu mampu ngangkat derajat indung bapana dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Wabil khusus para alimin ulama, para habaib, para kiai, para asatid, guru-guru orang sadayana nu sami nafahat di haflah mubarakah. Nu kalintang kusum kuring dihormat, mudah-mudahan masih diparanjang dan umur naku Allah Subhanahu wa taala. Doakeun para ulama, para kiai, para asatid sing paranjang umur, sing ditambah-tambah sehat wal afiat, tambah-tambah berkah ilmuna, tambah-tambah milik rezekina, tambah-tambah istrina. Yang biasa atau seteodah setujunya amin, teu setuju ngajedog besek di tukang ini ngecalang ngaprek amin terjadi benar masa kagok neleuna tina akan amin meni hese. Ya lagi setuju? Ibu-ibu setuju? Masalah buat Allah. Oke, ini nyandung nasi anu ribet. Dan doa terakhir melawakan penting para ulama, para kiai, para asatid, para yang umur sehat walafiat, berkah ilmu, berkah rizkina,
dipaparinan turunan nu saleh terus salehah anu mampu nguruskan perjuangan anak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri, alhamdulillah Pak Kapolsek tiasa hadir beserta jajaran anak aya di istirahat di masjid. Terus Pak Lurah beserta jajaran anak nu sami kusum kuring dipihormat, mudah-mudahan sing dijalanikan pemimpin anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Mangati payun pangluhung kalbu kajembaran manah puji nu jadi panghias ati urang pintonkeun kana Maha Suci. Puji nu jadi panghias rasa urang sanggakeun kana Maha Kawasa. Bareng ditiswan cinu mustari ninggang mangsa nu rugina. Takdir teu tiasa dipungkir kadar teu tiasa disinglar jauh di jugjug anggang diteang. Ngalet ngengkeng ngaban dalut gemat-gemat nyatang pindang. Ngayung mumbulung bongkok karojok di haflah mubarakah teh sanes kerjuk ceruk ilmu panemu ngalap pangabisa supaya bisa ngaronjatkeun iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa taala. Mugia tinggal geterning ati nu yang karep dina kalbu kalayan kaweningan manah anu ikhlas ngalangkahkeun dua dampal sampean ti masing-masing bumina sejak ngupingkeun pangosan ti kawit dugi ka akhir. Mudah-mudahan amal urang masih ditampi ku Allah jantan amal ibadah anu saleh. Atuh salajengna rahmat salam kalujengan bagi tetap salalamasna ku Allah dilungsurkeun ka junjungan alam anu pangjong colangna habibana wa nabiyyanal karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin katut kepada pengikutna. Khusus urang nu hati di ieu tempat, mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ningali heula tema di dia aya kalimat peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1439 Hijriah. Tema Isra Mi'raj momentum untuk memperbaiki diri menuju muslim yang berakhlakul karimah. Gigireunana aya foto aing. Besi terwau. Atuh neangan foto teh nu keur ngahuleung aing. Sentimen panitia. Pan loba foto aing. Ajar teu lapar aing. Bisa wae Pak. Bisa wae pakai mah. Foto lagi. Kejauhan mati ka dulu siga penampakan. Guys lah, sakit lagi halus saya. Tak tema nama itu. Ngadi dia ya kalimat anu unik. Setiap acara dibawa wae eta kalimat. Rek muludan, rek muharraman, rek nuzulul Quran, rek rajaban dibawa bae eta kalimat. Naon? Peringatan. Mimi luwes eta. Dina muludan peringatan Maulid Nabi, dina Rajaban peringatan Isra Mi'raj, dina Muharram peringatan tahun baru Islam, dina Nuzulul Quran peringatan Nuzulul Quran Ramadan, peringatan milu bae eta peringatan. Berarti kalimat peringatan satu kalimat yang punya makna. Betul. Terus sembarangan mantak dibawa oge meureunnan aya makna leres. Tah saya pakai kudu dibaca. Maaf. Bender baligon waya dina panggung ieu lain hiasan dinding lain, tapi hiji kajian anu kudu dibahas dina peuting ieu. Bener? Sok sanajan teu kabahas ku kiai ku mubalik atuh pangmacakeun we karunya panitia geus sataun ieu ieu. Jeung panitia hese-hese aing nyitak mun itu dibaca-baca acan. Geus dibaca geus bae. Benar? Tolong hargai jerih payah para panitia, betul? Betul? Kumaha cara menghargaina? Baca kirang bara dijelaskeun mah, bener? Nah, ayo orang jelaskeun. Peringatan. Berarti aya makna eta peringatan. Mana naon ieu peringatan? Aya 3 makna peringatan. Hiji, aya nu diinget-inget. 2, aya nu diingetan. 3, aya nu boga ingetan. Tulis mumun lumayan. Peringatan tiap ngaji rajaban milu wae ditanya peringatan naon hartina teuing pokona peringatan. Jadi peringatan makna ayat 3 hiji aya nu diinget-inget. Saha nu diinget-inget? Kanjeng Nabi Muhammad. Naon
anu diingat-ingat peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah make kudu diingat-ingat supaya mampu orang ningkatkan kualitas iman jeung katakwaan orang ke Allah, supaya mampu neladani akhlak ibadah sunnahna Kangjeng Nabi Muhammad. Nah make kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyontoh karena akhlak-akhlak mulia kepribadian kehidupan Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diingat-ingat supaya tambah kualitas kacinta orang ke Kangjeng Nabi Muhammad. Nah maka kudu diingat-ingat supaya Nabi ingat ka urang ke yaumil mahsyar. Amin. Hayang diingat-ingat ku Nabi, hayang dipanggil ku Nabi, hayang digelok di poe kiamat ku Nabi, hayang menang balasan cinta Nabi di poe kiamat, hayang sing ingat ka Nabi di ayeuna terus. Insya Allah. Hiji mana peringatan di slowa segitu. Dua mana peringatan aya nu diingetan. Saha nu diingetan orang nu hadir. Nah make kudu diingetan sabab urang marubasa sok jadi jalma pohoan. Bener? Di lemur urang tahun kamari aya nu rajaban di aya. Aya rajaban aya. Hadir tahun kamari rajaban. Kiai nggak bahas naon. Poho tong lila kahulang. Lila inu wanana. Ingat-ingat poho udah bisa tahun. Makanya tahun ayeuna rajaban deui sabab nu tahun kamari. Poho. Lumayan boga dalil lain. Bisa jelema anti rajaban bahkan sok haram-haramkeun rajaban nanya di jalan. Ka mana Kang? Rajaban. Resep kene rajaban, resep. Naon dalilna? Pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletukna. Atuh heuh jaluk kitu mah tong loba ngadu dalil ka bobo sumut. Bener tuh? Meskipun perbedaan aya silakan demokrasi betul. Tapi tolong mampu saling menghargai. Menghargai ulah bakal ngaharamkeun, ngamusyrikeun, ngadolalalahkeun, sesat, nulajaban ka neraka. Oh gua sia nyungsep ti heula. Benar tak? Silakan Anda masih nggak seneng rajaban silakan, tapi tolong mampu saling menghargai. Terus contoh bijaksana Kang reka mana rajaban ujang moal Kang abdi keur kuliah teu diajarkeun rajaban baheula nya teu naon ujang reka mana abdi mah tadarus we Kang maca Quran di imah bagus Jang ujang tadarus maca Quran di imah berkah ieu kampung. Aduh Kang nuhun abdi didoakeun atuh akang nu rajaban didoakeun si menang ilmu nu manfaat Kang. Amin Jang doa doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damai Islam namun gitu, indah Islam namun gitu. Benar tuh? Saling menghargai. Iya macan resep haram dolalah sesat banyak ulah di Bogor di Cikampek aya nu nyelap hiji nu gitu tetangga aing yang baru udah lempang kabaca rek rajaban jelema bari ngope tah hareupeun di mana kamana ka haji rajaban waktu itu urang ka haji nyeletuk sampeurkeun sambar polis susul ku urang kamana ente tadi ya rajaban waktu itu nak ka haji Aisyah irah ka ditu wah pulang begitu kan maksudnya naon Kang Haji? Oh tadi aja maksudnya naon? Ya rajaban waktu itu nah akhirnya aing nanya sia irah ka ditu lamun rajaban cek sia waktu itu nah aing nanya sia irah ka ditu mau naon sia di ditu pamijeun sia di ditu irah sia ka ditu deui pikir liur eta jelema di ditu kan kok Kang Haji jadi gitu? Kemana sih gitu? Atau lamun mung gitu-gitunya ulah gitu tak gitu aing teresep kan gitu makanya udah halal hadir di dia ulah sebel sama rumah ulama nah waktu itu itu sih irah kali setika itu gitu ya tapi Kang Haji Nabi kan can pernah ngayakeun perayaan rajaban model kieu terus pemakai tenda panggung sound system kameramen segala rupa terus kapan aya keterangan perkara nu teh ti Nabi bid'ah bid'ah teh dolalah sesat oh jadi perkara nu teh ti Nabi kabeh bid'ah sesat nya sesat aing nanya sia aya teh di zaman Nabi nah teu aya berarti sia sesat cekek wae iya sia bener tuh
Ya Allah sesat kabeh. Siapa mau HP? Nabi can boga HP baheula. Sesat sia tanya kalau HP. Oh, ya mah lain deui Kang Haji. Maksudna lain deui naon? Bapak dia mah urusan dunia. Oh, berarti bid'ah bisa dibagi lamun gitu. Lain sesat wae. Nya naon sia? Pancek maena kabeh bid'ah teh sesat. Berarti itu bisa dibagi kabeh sesat. Lamun kabeh sesat sia teu mau HP. Ya mah masalah agama. Oh berarti dibagi dua lamun gitu bid'ah. Aya masalah dunia, aya masalah agama lamun gitu carana. Ya, nggak cicing sih ngaji lu bener lah. Diurkeun mah. Jadi barang ngaji nah kana aja ban milu jeung aing. Ya teu milu. Bisa wae. Ya silahkan Anda nggak senang tapi tolong menghargai. Kedepankan ukhuwah Islamiyah geus mejeuna Islam ngahiji di Indonesia bener teh. Kadang-kadang lain kafir wae nu ngahina Islam teh kadang-kadang ngakuna orang Islam tapi tetep ngahina wae ka Islam. Bener teh? Terus butuh adan wae sih. Adan diledek. Emang ngajuruna teh di adanan sih teh. Ngahina adan ngeunah wae. Maaf ya maaf. Lamun maneh ngaku Islam pet Ramadan puasa awas ya lamun nungguan suara adzan saya buka puasa nungguan adzan wae sudah senjata makan Tuhan bisa-bisa teh ya Allah. Bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi dua makna peringatan aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Kurang nu hadir, nu diingetan mah nu diinget-ingetna Kangjeng, nu diingetanana sabab urang baru masa sok jadi jelema pohon. Nu katilu makna peringatan aya nu boga ingetan. Saha nu boga ingetan? Para panitia nu ngayakeun ieu acara tandana ieu para panitia masih keneh boga ingetan. Ingat karena jasa-jasa perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Maaf syariat lamun daya jasa perjuangan Kanjeng Nabi Islam moal nyampe ke kampung urang benar. Urang nyaho salat, nyaho sujud, urang nyaho istighfar, bisa baca Fatihah, nyaho Quran, bisa wudu, nyaho sedekah, nyaho puasa, nyaho kalmah, wau kalmah, nyaho iman, eta kabeh jasa perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan karena beliau panglima perang sejati. Tetesan darah dari dahi selalu bercucuran ketika perang, bahkan giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Kenapa? Ngebela Islam supaya nyampe Islam ke kampung orang, supaya nyampe ke seluruh dunia, paripurna Islam disampaikan. Jasa perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad. Berarti orang dina cicing Islam, dicicing dina Islam teh gara-gara aya jasa saha, jasa perjuangan Kanjeng Nabi. Atuh wajar satahun sekali diingat-ingat, diagungkeun, dimuliakeun maulidna, Isra Mi'rajna, hijrahna, sabab ieu nu diperingati ku urang hiji-hijina jalma anu kacida gede jasana ka urang. Benar? Benar? Sing bisa nyeun jasa ka batur atuh euy. Ulah pintar ngadaharan jasa batur wae. Betul? Betul? Meh na bungkus. Ngadadak kedeketan Mang Ajat. Ngadadak wau jeung Cayayat. Dah yang jadi wakil rakyat. Umbar janji bakalnya ke wong cilik. Geus jongcol di luhur tibalik jadi wong licik. Benar? Terus dia mandi kursi yang makanya si papat yang panjang tiap tahun ngedukan duit sidang kena aku paribasa nu dabeuna beuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh nu lapar mah tetep lapar. Betul? Jawa Barat, Jawa Timur nu malarat tetep malarat lolobana di leluhur mungkin makmur. Benar? Listrik neon tai kuda di kadutan. Ngerti teh ibu-ibu? Sarua. Listrik neon tai kuda di kadutan. Rakyat letih kelaparan tenaon-naon, yang penting perut bapak perut ibu di atas ngegendutan.